Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan sampurasun. Moga-moga orang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Dinten ayeuna patepang deui sareng Teacher Rani dina pangajaran bahasa Sunda. Tah, dinten ayeuna urang bade diajar bahasa Sunda, materina mangga ku teacher di-share. Ayeuna sok perhatikan materi anu ku teacher share. Mangga, moga-moga seueur manfaatna kanggo urang sadayana. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan sampurasun, kumaha kabarna? Sehatnya sadayana. Moga-moga orang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Dinten ayeuna orang diajar bahasa Sunda perkawis kecap saharti. Lamun dina bahasa Indonesiana kecap saharti teh artina sinonim. Siapkan catatana pet ku hireup tulis naon anu aya dina penjelasan teacher. Kecap saharti nyaeta kecap anu hartina sarua jeung kecap nu sejena. Kecap saharti adalah kata yang artinya sama dengan kata yang lainnya. Contohnya, dinten saharti jeung poe artina hari. Getol saharti jeung rajin artinya rajin giat. Boleh. Lembur saharti jeung kampung artinya kampung. Wenoh saharti jeung wawuh artinya kenal. Ayeuna saharti jeung kiwari artinya sekarang. Ngical saharti jeung ngajual artinya menjual. Masih ada loh. Mindeng saharti jeung sering artinya sering, sama dalam bahasa Indonesia. Lantaran saharti jeung sabab artinya karena, dikarenakan. Boleh. Kedah saharti jeung kudu artinya harus. Juara saharti jeung pinunjul artinya menang, juara, sama. Cager saharti jeung damang artinya sehat. Gampang saharti jeung babari artinya mudah. Gimana? Mudah ya? Kecap saharti ini sudah kalian pelajari di kelas 4. Di kelas 5 kamu hanya menambahkan saja. Yuk, selanjutnya langsung kita ke aplikasikan ke kalimatnya. Yuk, lihat. Di sini ada kecap kasohor. Kasohor saharti jeung kakoncara artinya terkenal. Contoh kalimatnya, Asep Sunaria dalang anu kasohor di Jawa Barat. Asep Sunaria dalang anu kakoncara di Jawa Barat. Artinya Asep Sunaria dalang yang terkenal di Jawa Barat. Contohnya lagi, tangtu saharti jeung pasti artinya pasti. Contoh kalimatnya, eta ember lamun teu ditambal mah tangtu bocor. Eta ember lamun teu ditambal mah pasti bocor. Artinya itu ember kalau tidak ditambal pasti bocor. Insya Allah mudah ya. Nah, sekarang teacher ada tugas nih, sama seperti contoh itu yang sebelumnya. Contohnya nih, diuk itu saharti jeung calik artinya duduk ya. Kalimatnya, abdi calik dina kursi, saya duduk di kursi. Nah, di sini ada 5 nomor. Kalian cari kecap sahartinya dulu, baru bikin kalimatnya.
indit saharti jeung naon itu ada di catatan kelas 4. Meuli, nulis, nginum, ulin. Cari dulu kecap sahartinya, baru kalian bikin kalimatnya. Mudah ya? Insya Allah mudah. Ya, demikian materi dari teacher. Terima kasih, semoga banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.